Jadi hampura segala perdosaan nanti titipan ilmu manfaat buat perkara ibadahnya. Kalau yang titik terakhir ijab anu panungtung dipunut kuno kagungan sana kuno kawan saaya urang mogarana masing netepan dina keimanan jeung kaislaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin. Barang-barang habis ya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah inayah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Dina kesempatan ini disimpuri jasa Cumarios Painan Pawari Sarayana Sareat Bapak Hajat Lengkap disimpuri hakikat Allah nakdir ke dina wanciut dina sahid dina dengan kedah Cumarios Painan Pawari Sarayana bisi pohori kang cek budak sakola men proses gratis proses cek budak santri al-insan yudabi warahmanil qadir manusia hanya punya rencana tapi Allah anu nangkukeun Tuhan mudah-mudahan nah lupi kembali dikabukakeun ku disimpuri dina kesempatan sing anu masak manfaat barokah khususnya disimpuri umum ka urang sadayana. Hadirin kaum muslimin yuk urang buka meh kerjaan sakabeh manusia ditungtung wae kana pikeun katungtung gor daran-daran manusia dokumen itu lawan itu malah dalam dunia satu kembali langit satakar jagat kumaha agama Islam satakar sepok pengincingan dina alisuna wa jamaah manusia berangna ngayakeun hajatan reup penting dibagi kana tilu bagian catat di sikalong ieu teuing ieu sabagian seorang muslim berangna ngayakeun hajatan reup penting ngalaksanakeun hiburan dua bagian seorang muslim berangna ngayakeun hajatan reup penting ngalaksanakeun pahala sapertos ieu katilu bagian seorang muslim berangna ngayakeun hajatan reup penting hiburan teu pangajian teu naon atuh dungsep molor teh kurang modal dan timbul pertanyaan ada teu aya perbedaan apabila seorang muslim berangna ngayakeun hajatan reup penting ngalaksanakeun hiburan dibandingkeun jeung ngalaksanakeun pangajian beda daripada Pak Tengah maka disimpulin jeung Rasul apabila seorang muslim berangna ngayakeun hajatan reup penting ngalaksanakeun hiburan maka 1000 jelema anu hadir ditopokkeun kagorenganana ka 1000 hajat makan dan hajat. Tapi cekan di Rasul apabila seorang muslim berangna ngayakeun hajatan reup penting ngalaksanakeun pangaosan sapertos ieu maka 1000 jelema anu hadir ditopokkeun ka alusanana ka 1000 hajat. Nu hajat bungaheun dengan laku pangeunah. Ya guys, saya rumah ayah dibilang buntu ngaji pukul. Kuai rasa kita hadirin kaum muslimin tisu keluh kepikir kasih ngelak datang sabrit. Bapak aja tuh desakan. Tisu keluar mati sampai kemana? Boleh balik ah. Bapak Danun naik pangkat nak jadi bapak aja. Istrina jadi ibu hajat seorang bapak dadun ti isu keluar lebih ke sorega kakal tangan hadap mah ditanya ku tatang ku barea bapak dadun nujuron bade ka mana moal tadi mah naik pangkat nak jadi bapak hajat naon ari hartina hajat bahasa Arab hartina butuh geuning aya salat hajat ya salat butuh karena tergantung di kebutuhan manusia pak bu lamun aya mah teh sentek kita sentak liku dapat kita jasa silakan salat hajat sabab salat butuh bukan para wanita pada cara yang silakan sholat hajat sabab sholat butuh karena pilihan dulu kasih kubaga bulan sore. Nah, itu bapak dan maka disebutkan bapak hajat istrinya maka disebutkan ibu hajat pada hati naon ya bapak butuh ibu butuh karena naon slogan terpampang payunan bumina biasa saya. Selamat datang mohon doa restu. Pangga disebutkan bapak butuh ibu butuh teh pati isu kalau kepikir kasar lah kalau kurang akhir tinggal akhir tempat panggungakeun dumeh-dumeh putaran parus seperti kan gitu dari cikal makanan dimakan aja bisa mengancang mencahan kurukeun naon kitu satena tinggal 2 adik ini bisa mengancang geus sabarang anjing mare gue ada daging negara liat neangan upload geus kucel ampikeun 1000 2000 4000 5000 apa teh koreanya nya budak penting aya manian pakai kudu terek naon tong naon ngejo tong badak tinggal rendahan meureunna dibikeun ka bapak hajat amplopna waduh cek bapak hajat nyangungan 5000 awas cenah parasmanan nyokot sampai 5 rugi teh ya kae ageun pangapunten hadirin kaum muslimin isu kalau dipikeun ka sore ngelak beureuh hidup teu aing ngaduangeun tapi isin kuring ngawakilan bapak-bapak ibu-ibu khusus anu hadir umum hadir yuk urang-urangkeun putra sebul hajat keparantos seperti tadi mudah-mudahan kamu orang alis sing cager bager bener pinter jujur mujur sing subur tergesna ngaji